Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Vanisha Amelia ti kelas 12 MIPA genep. Di dieu sim kuring badai mintonkeun salah sahiji drama monolog anu judulna Ngeunteung. Wilujeng nyakseni. Anjeunna jongjon ngeunteung netep imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo teh ya. Jarawat. Tuh, dibeureum kieu ih. Pencet kitu nya. Tapi mun sieun peurih. Cicik urang cobian pencetnya. Au ni peurih. Antep wae kitu nya. Tapi mun asa ngaragokan kieu jarawat teh. Tapi kek asa jadi panyari ieu teh keur beungeut kuring. Asa jadi nyari kieu beungeut kuring teh nya. Keur atuh urang antep we, urang ingkeun dugi ka asakna. Jika cinta kuring nu keur ngacambah kaluar tina kulumudna, budak sumoro cahaya panon anjeun akang. Tuh nya, asa jadi nyari kieu beungeut kuring aya jarawat mah. Asa jadi panyari kana beungeut kuring teh cenah mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung sareng halis teh nyeples pisan kana pangambung sareng kening mama. Da ari gado maka nini kuring. Naon deui nya anu ngalaka indung teh? Oh nya, cenah mah nya biwir sareng buu kuring teh nyeples pisan ka mama siga kembar majar mah kuring sareng mamah teh. Tah palaba awak cenah mah nya cek batur mah kuring teh awakna sarua pisan jeung bapa. Komo leumpangna pada cekih ngagara belai cenah sarua pisan jeung leumpang bapa. Komo cek Mang Omen mah awak kuring teh fotokopian ti bapa cenah. Da ai bapa kuring ngati saha deui nya pasti ti bapana. Bapana nyaeta aki kuring. Tapi kuring mah teu kusi ditepang sareng aki. Sabab anjeunna parantos ngantunkeun saacana kuring dibabarkeun. Mugia iman Islamna ditampi diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Anjeunna beuki antep netep eunteung. Euleuh eta saha kalangkang nu kaluar tina beungeut kuring? Tuh, walah, beuki ngalobaan. Amoeng. Oh, kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh berarti aya indung, aya bapa, aya enin, aya aki, aya uyut, aya bao, jeung aya karuhun. Aya oge walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan anu terus ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Insya Allah kanyaah, kacinta, kadede aranjeun ku kuring moal digegeuleuh, moal dikotoran. Mugia kuring baris dijaga, dipiara tina sagala kaawonan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ayeuna hate kuring keur meujeuhna bunga pisan. Cinta anu mekar dina jero dada dibarengan ku jarawat anu melentung dina pipi. Geura ngarandakah, geura karembangan, terus buahan. Eta wahangan cinta teh mugia terus ngalir, terus ngocor ka anak-anak kuring, incu kuring, buyut kuring, bao kuring, nepi katurunan nu pangjauhna. Mugia eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir terus dugi ka
Samudra Rahmat Pangeran. Insya Allah. Ieu jerawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang, atuh akang ayeuna di mana? Sakitu bae drama monolog anu tiasa kusim kuring kapihatur. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.